Episode ke-40 genep sanggeus Udin jeung Elsa indit, Kang Bahar marentahkan anak buahna manggil ambulan pikeun mawa Dudung jeung Unah ka rumah sakit. Biwir Unah rada jeding akibat tina cabokan Murad, sedengkeun Dudung masih acan sadar sarta pandangan ngaplek. Poe isukna Elsa kudu manggihan Bu Susi ka Bimaraya. Kukituna Udin ninggalkeun Elsa di hotel pikeun istirahat, Udin mah terus balik ka imah. Elsa datang ke Bandung sarta bakal digawe di Bimaraya sabenerna mah mawa pancen tugas ti kulawarga anu diamanatkeun ka manehna. Samemehna bapana Elsa kungsi ngabejaan yen Agus Subrata geus manggihan incuna nu geus sababaraha taun ilang laratan di Bandung. Incuna ayeuna geus jadi saurang pamuda gagah sarta geus dipasrahan hiji perusahaan, nyaeta Bimaraya. Kukituna bapana Elsa ngaharapkeun Elsa bisa ngadeketan eta pamuda, pikeun ngajalin hubungan antara kulawarga jeung kulawarga ku jalan digawe di Bimaraya. Bapana Elsa lain konglomerat, sanajan jegut tapi masih jauh kacida lamun dibandingkan jeung kulawarga Subrata. Matak ngaharapkeun pisan anakna bisa ngajodoh ka incuna Agus Subrata pikeun ngaronjatkeun status manehna di kalangan pangusaha gede di Jakarta. Sanajan Elsa rada teu panuju kana masalah perjodohan anu siga zaman Siti Nurbaya, tapi teu wani mungpang kana kahayang kolotna, nya daek teu daek manehna kudu ka Bandung sarta ngalamar gawe di Bimaraya, bari neangan jalan pikeun ngadeketan pamuda anu disebutkeun ku bapana, nyaeta Direktur Bimaraya. Elsa memang jangkung gelis jeung pinter, bisa disajajarkeun jeung artis-artis top, jangkungna sarua jeung model-model tenar. Kapinterana oge geus teu kudu dicaritakeun. Elsa yakin ku rupa, latar kulawarga jeung kapinterana bakal mampu mikat Direktur Bimaraya. Matak manehna rada sumanget mancen tugas ieu sangkan bisa ngajodoh jeung eta pamuda. Kabayang ku Elsa, lamun hasil kulawarga manehna moal ngan ukur pengusaha biasa, tapi bakal sajajar jeung konglomerat-konglomerat laina. Elsa kudu neangan info sabaraha umur pamuda anu dimaksud, kumaha rupana, sakumaha jangkungna, jeung sajabana. Matak Elsa buburu nyokot HP-na, mukaan aplikasi sosmed, browser jeung muka YouTube, saha nu nyaho aya berita ngeunaan Direktur Bimaraya. Dina hiji postingan anu keur jadi trending, katenjo aya sababaraha foto pamuda anu balanja kang kalung di toko emas ku cara anu teu biasa. Dina status anu ditulis, majar eta teh Direktur Bimaraya. Elsa ningalian kabeh foto, dibukaan sarta di zoom hiji-hiji, sanajan wajah teka tingali ukur ka tembong tonggongna anu keur nyarande dina korsi. Tapi manehna bisa ngira-ngira yen eta pamuda umurna karek 20 tahunan boga awak jangkung begang. Tapi sanajan begang, ieu pamuda gagah, katenjo tina cara diukna. Teu sakara-kara manehna kaget, inget basa ngarangkul tonggong Udin di rumah klasik, tonggong eta, rambutna eta sarta cara diukna, naha mirip jeung Udin. Tapi buru-buru Elsa micen sangkaan, sabab teu mungkin Udin, sakanyaho Elsa Udin asalna kuli tukang ngaduk, anu dikawinkeun ka icih ku Wawan Kusumah. Elsa sorangan hadir dina acara kawinan tur nyaho yen sagala biaya kawin Udin ditanggung ku Wawan Kusumah. Sanajan ngaran Udin G. Subrata, tapi teu bisa dibandingkan jeung turunan Agus Subrata nu mana wae, ngaran Subrata loba. Kulantaran geus capek mikir, capek ku kajadian anu geus katenjo tadi, sarta capek di perjalanan Jakarta-Bandung, akhirna Elsa sare. Isuk-isuk Elsa geus di Bimaraya langsung nepungan Susi pikeun ngalaporkeun yen dirina geus aya di Bandung sarta geus siap digawe. Ku Susi Elsa dibawa ka divisi administrasi jeung ngajelaskeun posisina, lamun aya anu teu kaharti, anjeun bisa langsung nanya ka kuring secara langsung. Elsa unggek tuluy nanya, "Bu, naha kapayuna abdi tiasa tepang sareng Direktur, kumargi abdi didamel di dieu, kirang sae upami abdi teu kenal rupina." Susi kerung, Susi inget saacan Elsa datang, Udin geus nanyakeun ti heula ngeunaan Elsa ka Susi, jadi penasaran hayang nanya ka Elsa sacara langsung. Lain saacana geus wawuh, Elsa gancang gogodek, teu acan Bu. Susi kerung,
Amanat ti Udin lamun aya galagat teu beres ti Elsa manehna kudu ngabejaan Udin. Ayeuna Elsa tumanya kitu. Susi mimiti curiga, Susi mulai ngaduga-duga tujuan sabenerna Elsa datang sarta gawe di Bima Raya. Direktur jarang datang ke kantor, tapi upama aya kukuring dibejakan, lamun daek dipanggihan ku anjen, pasti anjen dibejaan, cek Susi ka Elsa. Hatur nuhun Bu, cek Elsa unggek, tepi ka ruangana, Susi gancang nelepon Udin, nyaritakan yen Elsa geus aya di Bima Raya sarta hayang panggih jeung direktur. Udin beki waspada narima beja ieu, karek datang, bahkan acan digawe, tapi langsung ngomong hayang panggih jeung dirina. Awewe ieu datang pasti rek ngorek informasi dirina, tapi keur kaperluan naon, nah sakadar hayang nyaho, rek ngaganggu kaharmonisan kulawargana atawa naon, anu jelas Udin geus mimiti teu suka, Udin rek ngabatasi diri sangkan teu mindeng panggih jeung Elsa, ulah sampe ka identitasna kabongkar. Nyaho Elsa geus aya di Bandung, Ici gumbira sarta hayang buburu panggih, Ici mesen tempat dahar di hiji hotel sangkan tumaninah ngobrol, jeung pastina Ici ngajak Udin. Udin langsung tegenah hate, karek ge boga niat hayang jaga jarak, ayeuna kudu panggih deui jeung Elsa. Ngan basa nuturken Ici, Udin teu nyangka tempat anu dipesen Ici teh nyaeta Taman Gantung di Padma. Di ballroom aya hanging banner anu mangrupakeun pangumuman yen 3 poe deui Taman Gantung bakal ditutup, moal dibuka keur umum. Sabab geus disewa, Udin nyerengeh ningali pangumuman eta, sabab 3 poe deui Taman Gantung memang rek dipake ku manehna. Luar biasa, aya oge jalma anu nyewa Taman Gantung, cek Ici. Naon anu luar biasanya, wajar pan mun aya anu nyewa, cek Udin ka Ici. Ih ari akang, matak tong sok ngotok ngowo wae di imah gera, tika pungkur Taman Gantung tara disewa sapenuhna, sababaraha bagian tetep sok dibuka kangge perjamuan umum. Nembe ayena abdi ngadangu Taman Gantung disewakan sapaket bari ditutup total ka umum, pasti anu nyewana tos kalangkungan artos anu akhirna bingung nyalira eta artos kedah dipicen kamana, cek Ici ngajelaskan. Episode ke-47 Ici narik napas panjang, jelema jegot timana bisa nyewa Taman Gantung, cek Ici jiga anu keur nanya ka dirina sorangan. Udin ngarangkul tak-tak Ici, bisa jadi manehna saurang lalaki anu kacidanya ka pamajikan, terus hayang mere acara mewah keur ningalikeun rasa kanyaahna, lalaki model kitu moal nyaah ku duit. Duanana terus kana liftna ka lantai pangluhurna, tepi ka Taman Gantung terus nuju ka meja penerima tamu. Ici nyebut ngaran jeung menta dituduhkeun meja pesenan manehna. Sanggeus Udin jeung Ici dariuk, sora awewe nyalukan. Ici, cek Elsa satengah lumpat bari ngagupayan Ici. Ici rikat ngaliuk bari nangtung, Elsa, geus deket, duanana silih rangkul. Elsa nyalaman Udin, terus dariuk, ningali Elsa, Ici atoh pisan, sono sabab lila teu panggih. Akhirna duanana sibuk ngobrolkeun masalah dirina masing-masing bari kaciri suka bunga. Ici, kuring nyaho anjeun geus jadi direktur palapa, tapi teu kudu micen duit nyewa tempat dahar di dieu ukur pikeun nyugemakeun kuring, cek Elsa. Tong boro Taman Gantung, lamun aya tempat anu leuwih hade, pasti bakal dipesen khusus keur anjeun, jawab Ici. Elsa ukurnya kakak, anjeun memang sobat kuring anu istimewa, bisa jadi member Diamond di Padma. Sabenerna kuring lain member, tapi apal teu kumaha cara kuring menang tempat di dieu, ieu kulantaran jasa Ibu Susi anu geus nginjeungkeun kartu member na, cek Ici. Wow hebat, bisa dahar di tempat mewah ieu, kuring karek ayena bisa asup ka dieu, cek Elsa bari panon mah ningalian dekorasi ruangan anu pinuh ku kekembangan asli. Kuring ge kakara, cek Ici bari nyiwit Elsa, duanana ngabarakatak bareng ngarasa lucu jeung atoh. Tadi kuring maca dina hanging banner yen 3 poe deui tempat ieu bakal ditutup, cek Elsa. Nyeta atuh, tadi ge kuring jeung Kang Udin maca ngarasa aneh, ti mimiti Taman Gantung ieu aya, acan pernah ditutup total, jawab Ici.
Sababaraha poe katukang aya saurang pamuda anu meuli kang kalung mewah ku duit sakoper bari dikawal pake iring-iringan Rolls Royce. Anjeun geus nyaho, Elsa nanya ka Ici jeung ka Udin. Udin gogodek tapi Ici unggek, kuring ningali dina sosmed, memang eta kajadian luar biasa, ukur bisa dilakukan ku jelma kelas sultan, cek Ici. Kabeh jelma keur panasaran neangan informasi ngenaan eta pamuda, termasuk kuring. Tapi acan aya nu apal saha, ngan kuring geus nebak yen eta pamuda pasti Direktur Bima Raya. Sabab saprak Bima Raya dipimpin ku Direktur anyar, pamuda eta oge muncul, cek Elsa. Maksud anjen, pamuda eta incuna Agus Subrata, Ici nanya. Bener, jawab Elsa. Udin rada kaget, naon anu diomongken ku Elsa memang bener. Tah, sigana taman gantung oge disewa ku manehna, cek Elsa deui. Tiba hula anjen memang jago ngagosip, ukur tebakan tapi pas dicaritakeun ku anjen saolah-olah siganu bener, cek Ici bari nya kakak. Kabeh awewe rarasaan mah tukang ngagosip, bener teh, cek Elsa bari sarua nya kakak. Tilu poe deui kuring rek ka dieu, hayang nyaho saha sabenerna anu nyewa taman gantung, cek Elsa nyambung omongan. Udin nu ngadenge ujuk-ujuk teu puguh rasa, manehna rek mere kejutan keur Ici sarta rek mikeun kang kalung. Lamun Elsa boga niat rek datang ka dieu lantaran hayang nyaho hungkul, tangtu bakal loba oge jelma laina anu sapamikiran boga niat daratang ka dieu hayang lalajo. Cilaka. Mun kieu carana, aing kudu manggihan Isak pikeun mikiran cara ngantisipasi hal-hal anu teu dipiharep, ulah gara-gara acara di taman gantung, identitas aing kudu kabongkar, kitu cek gerentes hate Udin. Bari dahar Elsa cumarita deui, sabab keur aya di Bandung, kuring geus nelepon sababaraha babaturan SMA pikeun ngayakeun reuni, aranjeun bisa datang, bari ngareret ka Ici jeung Udin. Reunian babaturan SMA, kuring moal bisa, eueuh kaitana jeung kuring, jawab Udin bari gogodek. Naha, pan akang salaki Ici. Ici babaturan sakelas kuring, cek Elsa nanya. Ningali Udin nolak Ici oge ngomong, lantaran Kang Udin moal, sarua kuring ge moal datang, cek Ici ka Elsa. Dina hate letikna Ici hayang pisan, tapi lamun datang pasti bakal jadi hinaan lantaran kawin ka kuli ngaduk, komo lamun Kang Udin oge datang. Elsa nyoba ngajelaskeun, inisiatif kuring ngayakeun reunian, lain ukur hayang panggi jeung babaturan lila, tapi anu leuwih utama sakalian ngabubunga Darwin, masih inget pan ka si Darwin, tah, manehna rek muka restoran anyar di Dago, jadi menta tulung ka kuring pikeun ngumpulkeun babaturan SMA keur ngaramekeun acarana. Beres Elsa ngajelaskeun, kadenge terang-tring sora HP di sarada hampir bareng. Ici, Elsa jeung Udin maruka HP-na masing-masing. Brek aya notifikasi grup anyar WA anu dijieun ku Darwin. Barang grup dibuka geus aya sakitar 30-an jalma babaturan sakelas Ici. Katenjo chat pambuka ti Darwin, sobat-sobat anu dipihormat, restoran kuring rek diresmikan isuk di Bukit Dago, kasadayana, dihaturanan sumping. Disusul ku chat kadua, lian ti eta, Elsa kiwari geus jadi urang Bandung sarta geus gawe di Bima Raya, geus sawajarna dirayakeun oge. Kontan rupa-rupa chat balesan rabul terutama ti kaum lalaki bari ngagoda Elsa, sabab salian ti Ici, Elsa oge bisa kasebut bidadari nomor 2 di kelas, kabeh ngucapkeun selamat ka Darwin jeung khususna ka Elsa, bari dibarengkan ku sagala rupa pujian. Oh, Elsa di Bandung, kuring pasti datang, kumaha si gelis Ici, bakal datang moal. Aya beja, Ici kawin ka kuli ngaduk, bakal datang jeung salakina moalnya. Beja anu leuwih ekstrim, majar cenah saprak kawin acan pernah sare saranjang. Ici malire ka Udin anu pastina oge maca cat-cat eta, bari buburu ngaranggem lengan Udin, ulah diasupkeun kana hatenya Kang. Udin nyerengeh, teu nanaon, kabeh anu diomongken memang eueuh nu salah. Pipi Ici ngadadak bararem era sorangan ngadenge pangakuan Udin. Elsa buburu ngetik chat, ulah ngagarosip anu marane sorangan acan nyaho bener hentena,
kuring ayana keur dahar bareng jeung Icih oge salakina. Tanpa sakanyaho sarerea, Darwin ngecat pribadi ka Udin. Udin, sanajan anjeun teu sakelas jeung kuring, tapi anjeun kudu mawa Icih ka acara. Hiji kahormatan keur kuring lamun anjeun duaan bisa hadir secara pribadi keur kuring, hampura geus di-invite kana grup. Darwin memang paling bager dibanding jeung nu laina. Manehna oge datang mawa kado waktu Udin kawin. Udin masih inget waktu dirina asa sorangan di acara kawinan. Ukur Darwin anu terus maturan ngajak ngobrol nepi ka acara rengse. Udin ngarasa kahutangan budiku Darwin waktu harita. Matakka Darwin Udin nyanggupan bakal datang. Kuring pasti datang jeung Icih. Ulah hariwang, di chat grup oge Udin ngecat anu sarua. Manehna ngejanjikeun bakal datang bareng Icih. Icih Noel Udin, Kang, urang kedah nyiapkeun kado anu sae kangge Darwin. Tapi abdi enjing kedah ka Bima Raya deui enjing-enjing. Keun ku Akang rek neangan isukan, jawab Udin. Ngadenge Icih rek ka Bima Raya. Elsa ngomong, oh, anjeun isuk rek ka Bima Raya, ulah poho samper kuring ka divisi administrasi, kuring rek nebeng ka restorana Darwin kana mobil anjeun. Icih nyerenge, kuring acan boga mobil, ka kantor biasa naek bus, angkot atawa taksi, kadang-kadang diantar ku Kang Udin kana sapeda. Episode ke-48, hah, anjeun direktur tapi acan boga mobil, Elsa molohok. Geus lila palapa parem, karek ayuna ngamimitian deui, kudu nungguan sabulan atawa 2 bulan pikeun bisa kukumpul keur meuli mobil, jawab Icih. Jeung barina oge, naik bus leuwih ngeunah, bisa sasarean, lamun cuaca hade, dibonceng kana sapeda malah leuwih asik, cek Icih bari ngicepan ka Udin. Tapi mobil tetep kudu boga Cih, ngajaukeun diri tina dihina batur. Komo anjeun saurang direktur bari keur nyekelan proyek gede, cek Elsa bari nyekelan lengan Icih. Udin unggek, ngabenerkeun omongan Elsa, Icih terlalu ngirit, panghasilan KB dibikeun ka indungna, sedengkeun indungna teu bisa dipercaya, kamari kabeh duit hampir leungit lantaran ditunda di asuransi anu teu jelas, cek Udin na jero hate. Akhirna Udin niat are mere mobil ka Icih. Isukan rek ngahaja datang ka dealer Audi. Beres dahar sarerea balik naek taksi. Dina radio taksi keur aya obrolan ngeunaan taman gantung. Anu jadi pokok bahasan nyaeta penghususan aturan sewa anu kakarak ayuna diterapkeun ku Patma. Saha anu nyewa sampe ka bisa ngaroba aturan sewa taman gantung sarupa kitu. Supir taksi oge komentar, kuring ge hayang nyaho saha anu nyewa. Pasti Sultan anu kerja di trending di sosmed. Udin teu ngomong, tapi kaget sabab tenyang ka hal anu kumanehna direncanakeun jadi sorotan ti jelema loba, tepi ka dibahas di radio sagala. Bahkan aya oge nu nyangka taman gantung geus disewa ku selebritis luar negeri. Sampe ka Udin keur balanja di pasar ge, masalah taman gantung keur jadi bahan obrolan ibu-ibu anu balanja jeung para pedagang. Teu saeutik oge anu hayang nyaho saha awewena anu geus jadi perlakuan istimewa ti eta lalaki, nepi ka eta lalaki rela micen duit di taman gantung. Keur ngahindarkeun sangkan identitasna teu kabongkar, Udin geus marentahkeun Isak pikeun ngajieun perubahan rencana di taman gantung. Isukna Udin ngahaja hudang subuh, migawe sagala pagawean rutin manehna di imah. Saterusna indit ka dealer Audi pake sapeda. Sabenerna Udin hayang meuli Rolls Royce keur Icih, tapi sanggeus difikir-fikir deui, bakal hese pikeun manehna ngajelaskeun ti mana asal duit jeung deui Udin apal sifat Icih, tara daek pake barang mahal, Audi jadi pilihanna, salian leuwih murah, di Bandung masih jarang nu boga, jaba Audi masih pantes dipake ku awewe sanajan disupiran ku sorangan. Udin markirkeun sapedahna di tempat parkir dealer, terus asup, 2 pramuniaga ka ciri nangtung rek nyamperkeun, ngan ditahan ku saurang awewe anu diuk di tukangan meja. Antep we ulah di layanan, paling rek niis na AC atawa rek numpang wifi, tenjo tuh, datangna oge kana sapeda, cek eta awewe. Akhir-akhir ieu memang cuaca di kota Bandung keur panas. Teu saeutik jelema anu teu boga ka era asup ngan sakadar hayang niisna AC,
atawa ngahaja diuk lila di jero numpang wifi gratis, malah aya oge anu ngahajaken asup kana mobil pajangan ukur selfie. Nenjo dedegan Udin bari datang pake sapeda geges bisa dipastikan yen Udin datang lain rek meli mobil, matak pramuniaga ge baralik deui ka tempatna. Tapi Udin teu paduli, manehna nguriling nenjoan hiji-hiji tipe Audi anu di display, aya kurang leuwih 8 seri, anu dipajang di eta showroom. Mana nu pangmurahna di antara sedan-sedan ieu? Cek Udin nanya rada tarik sabab wawa pramuniaga anu deket. Dua pramuniaga jeung manajer dealer nu tadi diuk ukur melong ka Udin, saurang pramuniaga ngajawab, pangaosna aya, dina brosur caket masing-masing mobil, lengkep sareng spek mobilna, bari anggar diuk. Udin ngurilingan deui showroom nyabutan brosur bari ditempoan hiji-hiji, terus nuju ka meja manajer dealer, kuring hayang nu ieu, cek Udin bari nunda brosur Audi A3 dina meja. Bapak tos ningal pangaosna, cek manajer, Udin kerung, 650 juta, jawab Udin. Tapi Audi teu tiasa dikiridit pa, cek eta manajer deui. Har, saha nu rek ngiridit, pan kuring acan ngomong nanaon, kuring rek meli kontan, moal nganjuk, jawab Udin. Manajer teu ngajawab, tapi rurat reret nenjoan awak Udin ti luhur nepi ka handapku tetepan teu percaya. Ngarasa diperhatikan terus bari teu dipirosea, Udin teu genah hate. Lamun anjeun ngajual hiji, sabaraha komisi keur anjeun tina penjualan, rek dijual moal, atawa memang anjeun keur teu butuh duit, cek Udin rada ambek. 2% tapi kuring teu yakin anjeun bisa meli sedan harga 650 juta, cek eta pelayan bari ngageroan satpam pikeun ngusir Udin. Sameme satpam nepi, Udin ngaleos kaluar bari nyorowok. Mun kitu anjeun geus kalengitan 13 juta. Tenjoku maraneh, aing rek meli BMW, cek Udin. Di luar Udin teu nyokot sapedahna, tapi terus lempang mentas ka dealer BMW nu memang paharep-harep jeung dealer Audi. Nenjo Udin bener-bener asup ka dealer BMW, manajer, pramuniaga jeung satpam Audi rikat narangtung terus ngajajar Nenjo Udin bari nyakaka. Urang lalajoan jelema tadi pasti diusir ku satpam BMW, cek manajer bari nyakaka kabeh. Tapi teu disangka ku sararea, tekung si lila, Udin anu diperhatikan kaluar mawa BMW anu hargana jauh di luhuran harga Audi. Terus Udin markirkan BMW-na di tempat parkir dealer Audi anu maksudna rek ngasupkeun sapedah kana bahasi BMW. Atuh sakur jelema anu aya di dealer Audi pating colohok nenjo Udin mawa BMW anyar anu hargana jauh lebih mahal ti Audi seri A3. Malahan manajer Audi ngarasa kaduhung geus teu nganggap ka Udin. Sabari Udin ngasupkeun sapeda Udin nyorowok ka arah dealer Audi, tah tenjoku maraneh aing sanggup meli mobil anu leuwih mahal. Udin tuluy balik ka imahna mawa BMW anyar anu rek dibikeun ka Icih. Kacaritakeun Icih masih mikiran ti mana salakina boga duit pikeun meli mobil, bari utang itung dina utekna, sok sanajan geus dijelaskeun, tapi asa tetep teu asup akal kukumpul sataun bisa kabeli mobil. Basa Icih nyaho salakina boga iPhone geges aneh, komo ayena meli BMW, tapi akhirna gancang kacurigaan hatena dipicen, teu pantes kaleuwih nyuriga salaki sorangan. Icih percaya, Udin anu sapopoena aya di imah moal mungkin boga duit hasil teu bener, jeung piraku rek ngabandaan pamajikan ku duit haram. Rek ngirit pantes, da sagala rupa ditangkes ku Icih, timimiti pakaian, pulsa geus puguh daharna, bari Udin mah pan teu ngaroko. Dago mangrupakeun daerah hadepikeun muka usaha, salian memang tempat nati istur strategis oge jadi jalur wisata, dina musim liburan, loba warga Bandung atawa ti luar Bandung anu ngaliwat ka daerah eta, ditambah sababaraha hotel gede anu geus leuwih ti heula aya, jadi cocok pisan Darwin muka restoran di dinya. Restoran Darwin aya di sisi jalan utama nu cukup lega, ngaran restoranna Sansko, ngaran sederhana tapi artistik. Di harepan restoran geus ngajajar sababaraha mobil, pamuda jeung pamudi sapantaran Udin Icih geus ngagimbung di luar ngaroko bari ngarobrol, ditilik tina dangdanana ge aralus,
Wajar, sabab sakolahan ici baheula memang sakolahan tempat anak-anak jelema jegut hungkul, mun teu anak pejabat pasti anak pengusaha. Sabab Udin teu sakelas jeung maranehna, jadi ka Ibro hungkul anu wawuh. Ibro memang tunanganna Unah, tapi kungsi sakelas jeung Icih keur SMA. Ibro keur dirariungku baturna, pada muji, sabab datang mawa BMW seri 530 warna emas. Keren maneh, geus bisa kabeli mobil BMW 530 pasti hargana leuwih ti 1 M, cek saurang lalaki. Ah, ukur 1,4 M, cek Ibro, kumaha tanagana, nu laina nanya. Ngarana ge sedan sport, keur sakelasna mahnya alus atuh, moal manggih lawan di jalan pokona mah, jawab Ibro. Aya saurang anu nenjo BMW laina oge asup ka parkiran, BMW itu babaturan urang lain, sarerea ngareret. Mobil Udin asup lalaunan langsung diparkirkan di tempat anu masih kosong. Udin kaluar ti heula mangmukakeun panto keur Icih jeung Elsa, nenjo Udin kaluar kabeh cicing sabab teu wawuh, ngan basa Icih jeung Elsa barijil, kabeh ngagupayan. Ibro nyurang, manehna teu suka nenjo aya Udin, komo datang bari ngiringkeun 2 bidadari kelas. Keren, BMW-na sarua jeung nu Ibro, cek saurang awewe. Cuy, nya beda atuh, tuh tenjona buntutna itu mah 520 nu uing 530, tina harga geges beda 200 jutaan, uing bisa meli 2 nu kitu patut mah, cek Ibro bari nyiduh. Sarerea muji kagelisan Icih jeung Elsa, bari sasalaman terus ngarobrol suka bunga saleserian ngariung, Udin ukur nenjo ti kaanggangan. Ukur Ibro anu teka tingali bunga, manehna ngareretan ka Udin ku juru panona, bari bibirna ngomong. Boga pamajikan gelis bari direktur, ayena dipangmeliken BMW ku pamajikan, tegablek ka era, cek Ibro. Icih kaget ngadenge omongan Ibro, Elsa langsung ngomong. Heh, Ibro, tibalik siang ngomong teh, mobil eta dibeliku duit Udin sorangan keur Icih. Paingan atuh ukur BMW murah ari memang si Udin nu melina mah, mobil boyot, moal kuat dibalapkeun jeung mobil uing ge, jawab Ibro. Udin kerung, balap mah lain lantaran jenis mobil, tapi kaliheyan supir dina ngendalikeunna, jawab Udin. Ngadenge Udin nempas, Ibro ngahap panas, manehna teu apal yen mobil Udin sabenerna seri 7, lain lawanen seri 5. Ibro nyamperkeun Udin, hayu balap, masalah bensin ku uing digantian. Elsa ngahalangan, kira-kira atuh maneh teh Ibro, mobil Udin 520 mobil maneh 530. Teu kudu dibalapkeun geges pasti maneh nu menang 2000 cc ngalawan 3000 cc cih mikir atuh. Si Udin bieu nu ngomong balap mah lain masalah jenis mobil, tapi cara nyupiran jeung kawani, jadi eueuh nu teu pantes, mun embung hartina eueuh kawani, cek Ibro nempas. Udin teu ambek, tapi seri bari ngomong ka Ibro, moal rame lamun teu bari tarohan, kuring wani, tapi kudu aya tandon anu jelas. Naon nu rek ditandonkeun ku maneh, ulah ukur bacot hungkul. Anu eleh deku mentah hampura, cek Ibro Udin gidek, tarohan budak SD eta mah. Sabot keur ngomongkeun tarohan, Darwin keluar pake jas rapih bari mawa sakantong gede pepetasan rantuy, Heidin, geus datang ning, bari seri ngarangkul Udin. Sukses lur, cek Udin sarua seri bari ti pepereket nyalaman Darwin. Nuhun, tempas Darwin. Udin, ulah kamana mendi wae, obrolan acan beres, kahayang maneh tarohan naon duit, cek Ibro teu sabar. Darwin nanya ka Udin, rek naraon, makek jeung ayat tarohan sagala, Udin seri bari nenjo esi kantong dina lengan Darwin, aya sabaraha hiji ieu, ngan 2 gantung, sagantungna aya 100 pepetasan, ngahaja mesen, ayuna rek digantungkan di ditu. Beres acara rek disenget, jawab Darwin bari nunjuk tihang awin nu geus disiapkeun samemehna. Udin ngareret ka Ibro, hayu balap, saha nu eleh. Pepetasan ieu belum di jero mobil bari panto jeung kacanna ditutupan. Wani, nyambung,